Oh ya nama serang orang mah orang perapatan cuma itu. Nya anu ngontrak di dinya tah di Lebak. Terus alami jeung urang neme 2 dinten. Hubungan 2 dinten mohon. 2 dinten ayeuna jeung isuk meureun. Tadi neme uwi. Ngajajakeun. Tadi neme uwi. Penak di mana eta awalna? Eta icalan ieu Basreng. Masana penakna ieu mah di mana sih? Di ditu anu di warung itu tuh si ibu itu anu polisi teh di dinya cek nagara Narago kan. Oh, di Pengkolan. Nya. Oh, awal teh penak di dinya. Nya anu dagang basreng. Tah di dinya. Cuma jajan. Itu jajan biasa we. Lewat. Oh, ngelewat. Kan lewat. Ciga naon. Terus kumaha? Ari kitu nawisan. Cenah hoyong ka dikeunah. Cek Mungkin aku mal mungkin ayeuna keur ngalewat jual nawisan meureun ngetrek heula. Entara. Lain itu. Ya aduh ku si ibu cenah tuh cenah. Oh, diieukeun dijodohkeun. Nya dijodohkeun kembali cenah urang Tasik. Lamun bener ke cek abi teh cek cerikeun labu lamun teu balik Pak Iwan. Mah tulus si Pak Iwan mah cek abi teh. Macam masih kena jeung ieu. Nya keneh hate. Oh, hubungan keneh. Tuh dong, geus putus. Buanganna Pak Iwan teu balik. Lamun balik mah bade diteraskeun. Si ibu eta ngahubungkeun pamang itu ka cemana statusna hubungan keneh teh jeung Pak Iwana. Henteu. Oh terus putus. Terus putus kamari kan itu malam minggu. Abi. Oh cemana mutuskeun kumaha cemana ka Pak Iwan? Manehna mah bae we. Henteu cemana kumaha nyariosna ka Pak Iwana? Pak Iwan aya nontos lah. Da mareres kabeh teh. Kumaha cek Pak Iwana? Yos we cenah. Andina teleos we. Terehnya anu gitu. Cari jodoh teh kumaha hese. Hayang nyari jodoh teh hese. Aing. Apaan Aing itu? naik so aku nyari jodoh orang mah sama. Heuh terehna teh beda jeung Apaan urang. kieu tanya? Jeung budak dangu kan jeung budak ngora. Heung geus putus. Putus karena naon? Oh, panjang caritan Enggak panjang. Pas saya ulah itu teh. Jadi gampang cek ya askama. Jadi tepuluh buntut gitu. Nya gara Pak Iwan jeung teu balik. Dina rupana oge demal balik. Sok. Eta dina rupana we. Teu balik teh dina naonna? Dina ieu na beungeutna. Beungeut teh balik kumaha kita pernah Teu balik teh. Ye. Ari teu balik Bapak Iwan mah kieu tah. Ari ceuk. Ya ceuk eta teh. Ieu mah cing jentre nu teu balik teh larai. Nya laina. Balik kumaha? Ningsal. Ieu lain. Apa cek aya kieu? Teu balikna teh kieu. Aya mah bang dituruikeun. Namanya 2 dinten jeung nu anyar teh. Nya apa nyarios? Jadi keukeuh we ka itu. Apa nyarios anjeunna teh? Kumaha? Ada tadi kan tika. Cenah cemana sana wadana kemis itu rebo kan. Cenah sae cenah. Ira bade niatna Kemisnya naon? daun naon. Lu sok luak leok. Kemis mah. Kemis mah poe. Nya sok luak leok kemis mah bener. Aya nu ka ditu ka dieu geuningan sok luak leok angin. Oh, angin. Kemis teh angin. Aya rebo. Rebo duka rebo mah. Lupa. Angin mah jeung kemang biasana ge. Kembang. Oh. Jadilah Ayo wedalna anu kemis teh saha? abi itu rebo. Oh, berarti iya nu lah. Iya tuh. Terus ka Pak Iwan, terus ka ditu. Wah, ningali batur ieu teu bener cilik da bener saya. Jenisna teu bener. Jenisnya bener gitu. Namun ayo urang amang bawa ka mana? Tara geuning. Wah, supir boke eta mah. Ai cemana hoyong ka mana amang teh? Urang tanya ngami sasarina kan hubungan mah. Ayo urang ngabaso, jalan-jalan gitu. Matre ieu mah. Wah, matre cemana berarti matre? Ngobrol di dieu ngukun mah tuh kesel abina ge. Atuh jalan-jalan. Jalan-jalan. Anger we ayo. Dirinya kene mah. Makan budak ngora, nu anu sok kitu mah jalan-jalan, makan. Nah, cemana ulah gitu.
ulah kitu ulah hayang nangun jeung hayang mie. Nah kudu ada mana surga. Iya dangukeun aing Gorayam mu. Mie hayang segala yang bu. Nyarugi itu. Kok gitu teh. Ini tanu gede teh gini ngerayam teu saimbang nya da mau naikeun atuh. Nah ayeuna lalaki yang ngalawarkeun modal. Ngalawarkeun baso, ngalawarkeun mie. Pulangan anak. Di pulangan atuh. Nah, Tanah kasih eta teh. Aja mana sok tanah kasihna dek mere naon. Bare dewe mie. Bare dewe mie we kan. Lawan mie Kusut. jemet. Mung sahieu. Mie. Mie gelas. Mie gelas. Mari kubuka. Ya mari teh lama. Apa ya? Ana mah bener we ka orang Tasik teh. Benar eno. Oh pernah ngajajanan itu mah? Pernah. Lah sok di bumi ngobrol. Apa? Kumaha? Dangu teu ka ieu teh ka dangu tadi pan matak daekeun di tawaran mimitina. Oh, tawaran basreng teh. Tawaran basreng. Oh, iya bageun. Komo sepuh cemana? Usul ting Mang Basreng. Adi isalan ini ge. Yang hangit ge. Di buruan oge. Bau basreng bau ajak. Teh di buruan alhamdulillah. Sekedik deui dagang basreng teh abi teh. Basreng memang kenjal. Kinyal. Kantonan minatos di alam aduh. Dan halangan. Dikenyal. Yo iya. Anjing. Mungkin udah dikeluarnya gitu reaksinya teh. Cuman ya Gara-gara Aji. gara edinya oge babagon deui tah. Ai mere basreng. Basreng. Omong di para basreng. Jadi ngagogog. Cuman nang rumah tangga teh geus parabel basreng. Basreng. Tapi geus panggih deui can. Dia panggih teh. Nah, wih, udah mapageun wae. Hah? Mapageun wae. Ngapageun saha? Abi di damel 9:30 di ditu. Cemana di gawe di mana? Jadi Di nasi goreng. anu nasi goreng jualan kan. Di Oh, ditu. cuman di dinya Di nasi dinya. tulang. Nya. Nu eta ieu tulang teh ya. Ya anu ini saburi banyak ki. Di dinya wih jam 9:30 dadapkeun ku anjeun. Dijemputnya. Nya. Kan di telepon hang abi. Oh nya. Aya nomorna. Oh, ditelepon jemput gitu. Ya aya di mana di bumi tah. Ya abi wih jemputnya. Tong Nya. balik itu sigan adan gitu. Nya. Teh sieun eta. Teh sieun di Garayam teh da parawe Itu eta balik. mah. Untuk ke sisi lembur ka dieu, Oh, semua lempangan mah tuh. lempang. Oh, lempang. Asukeun ditaikeun ke Motor naga di tasik keneh. dagang. Lain motor naga di tasik keneh. Basrengnya. Basreng. Tadi lagi tiga naga. Basreng kayak itu. Basreng gua ajak. Kita candi perut. Ini yang payu dagang basreng di ngasa kadik deui di buruan. Di buluan. Di buruan. Basreng Ya buluan. Leuy jam 5. Ambil bener di damel. Namina saha itu tuh cuma. Ieu tuh basreng tidinya teh. Nami. Basreng. Oh basreng. Nya, Oh di sebatna basreng. nya sebatna basreng. Cemana kaditu ieuna saha? Nyebutna saha? Bapak atau ayah? Bela. Da eta mah da sarua jeung Mang Karya. Oh, AA. Ai itu kah cemana? Mami. Lain.
di gadung. Naon papi? Romantisan. Apena ke dicas lah kayak lamun talon meninggal gerak. Oh, apa cuman di dicas? Dicas. Ai cuman ira dicas. Pakai dompet. Saya 2 minggu deui. 2 minggu deui lah. Manehna keur ieu heula. Duka ira hari ka Tasikna teh beri anak motor sana tanah bade ieu. Cuman 2 minggu deui mah bakal ieu moal ieu teuing tah. Jika ieu Kieu. kenceng gitu. Nah, lihat mana? Tadi tong sok kituan kitu itu mah bisa robah pamadegan itu. Nah. Lemas we kira. Ulah loba Oh, engke mah lemas atuh nyarios kudu teh. anggun. Udah lemes. Cing emang ngetes heula ieu mah. Nah. Lamun datang ieu sate si Aa. Datang dagang we nya, balik dagang we ka aing mah. Cemana teh. Mami, ayah pulang gitu tah. Ayah, mau air nggak? Baru minum. Tadi kan, udah tuang bersama sangu goreng. Tuang bersama nasi goreng. Sama-sama dengan sangu goreng berdua tadi di rumah. Eta ku mantan pernah diajak makan-makan. Diajak ya. Lain Mantan mantan, mantan. Ya, Pernah tuh. cancan pernah itu. Di bumi we. Damai ada terus terangin sadayana ge. Lain ku mantan, apal mantan. Anu tos putus. Terus Geus putus putus. pernah diajak makan nasi goreng. Cancan pernah. Diajak naon wae tuh ku. Ngobrol we di dinya. Aing mah jeung lapar betul. Ngobrol hungkul. Teh cai-cai acan. Tuh, cai-cai acan, tuh kopi-kopi acan. Tidak, ku aing merasakan, ku aing. Cain teu. Cain tuh. Cua teu. Ai teh peka kitu teh ku cemana tuh. Aa nih teh cai-cai acan. Gitu kan tapi aku teuing. Tapi teh yang cai teh kamu. Tuani. Tadinya mah tuani, anu tos tua mah. Paling bapak bareng tos tua mah. Ya gitu. Nah, geus kieu lah. Kaset mana jeung anu kamari terus putus? Kaset pandio. Oh. Beda, Bedana naon tah? bedana Ecereug gitu mah. umur. Lain umurna geus kolot. Hah? Geus kolot Anu bedana. Nu ayeuna Pak Iwan, nu ayeuna udah da deung. Rada. Jika ker kene. aya nu ora. Nah, ieu mana ari keker kene efekna engke kana naon matakna gitu. Mun keker kene. Karena usaha, Usah. karena usaha we Usaha. ketuang. Kudu Usahana menaon we, manehna usaha tak menang anjeunna sapertina kerasiko. Nah anu abdi usaha urang ngarempres. gares kieu to. Keras. Tah, Usaha. lamun menang usaha. Nah, usaha lalaki. Aku korek. Keras. Siapa? Daek kan usahana korek. Ai gadang gitu. Kadang gitu. Usahaan. Tak keur anjeunna tuang kan abdi kumpulkeun. Itu oyongna teh. Ke lamun abdi teu damang kan kaduca teh. Abdi mah Lain geus disadiakeun eta keur malam panganten. sapan di WC. Kuan aya di kamar mandi di dieu. Oh, itu yang di kamar mandi. Lain cai saja. Oh iya teh hoyong di kamar mandi gitu. Pas malam pertama teh di kamar mandi cenah. Ya. Lainnya. Lain kan tidak. Lain kan. Oh, mereka tingali. Pertama bawa deui we. Ketinggali teuing. Mana? Aduh. Lah, ieu. Kamar mandi tugas ku cai. Tinggal berupuk. Bari
maka sumbu kompor ya. Sumbu kompor. Kirian. Oh, balik itu. Paliut. Nah, 2 aja. Is. Tiis bari padahal es. Iis. Is Kang. Alah. Marat itu pakuan aja 2. Aduh. Apa nih? Gede. Dawi mah kieu. Anjing, berat. Disiksa aja tuh. Aduh ya. Anjing gerapang.